Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kampung Menes. Hari ini kita mancing lagi. Video lanjut tadi yang kemarin. Sambil kita mancing, kita cari ikan sidat dan kita sambung dengan ceramah yang berjudul Manusia Bergaul dengan Jin alias Setan. Terima kasih. Bergaul jin setan. Bergaul emang masuk osok. Kumaha bergaul jeung setan. Ye. Nyana nyengat make gelang bahar di ke baju hidung gitu. Yang di Banten Gunung Karang, yang di Pasilian, ayah di Pasilian yang yang anu gitu non karena mau ayah kan yang di mau geser suka bumi datang sudah mudah kayak karena repet naon wah kayak karena repet dan suka bumi berarti ya. Oh iya yang mentak diundang ya tadi iya kayak permasalahan naon iya kayak dagang aju mana lapor ke dia dagangnya rugi baik kayak supaya aku aman. Atau tidak mau dituyul kan gampang. Eta pas gitu, eta karena bergaul jeung jin. Iya ya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade tak ieu talak ayat ieu bae ieu. Habis sih. Ya. Ini bergaul karena jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atau jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang gelempang. Saya sia sembarangan lempang ka wilayah aing. Untuk pamit heula dicekek cia kuai. Pamit atuh sia. Ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tanggal Kisrut. Kunaon dina Al-Qur'an ieu. Lakon kos ieu sugan urang mah. Mulai urang. Ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede eundeun make ancak di dinya kuean setik mulai bugis papais jin bagi ka bugis parah ini Masya Allah karim model dia ieu lah ancak eta ngaranna bergaul jeung setan jin kumaha deh kumaha sarana ya gue yang diutus itu kan gak kajar hujan kajian kukuman lapor sih ya kai jadi kudu kumat botol bungkus ku sempak nu aja ayun kusia handapna teunan ruhak didinya teunan buhur bebeja kain tahan gitu hujan tah atuh sia keun teu bebeja kain di wilayah aing pura-pura ayo gara-gara itu gua ini ulah salah handapna roti sia aja setan ayo pada tersia dosa karar itu iya ayah di dia Masya Allah pajar urang eueuh pajar urang eueuh tempat kurang bagus dengan kamar musik
Iya, aya nomor yang ini, aya nomor ya, ka dokter geus ka mana geus. Cabut aya pakuan tadi beteung. Mun loba mah bisa pake ngabangun iya teh pakuan. Aduh, setan juri goblok ieu. Kurang kararieu ieu tah. Geus, etalah nu kostar itu. Di mana tempat-tempat negara itu aslinya tuh deuleu di Sukabumi. Jampang Surade, Akidulan. Mana deui? Tuh Ciamis. Nu kamari tsunami teh mana karena? Tuh panjang geus kadinya. Ya, berarti sia nyawa eta. Pangandaran. Oh, Yogyakarta. Anu sok ka gunung teh. Naon garapot kadinya pangpun geus kadinya. Yang boga anak aja nyokot daun teh diusulkeun ka ditu. Banyak anak tah itu kepala ge rombongan anak. Ajo gambar lag we pan anakna percaya Pak. Itu boga anak-anak eta kudu ka dinya ka gunung di Yogyakarta ya. Mulai bejakeun mesti ka dari itu. Aing mah nyaho bae. Geus cenah kieu ka ditu atuh geus bae. Atuh berarti ya Allah Allah. Aya di Yogyakarta. Masya Allah Karim. Di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berak dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang Riyadh belah dieu aya hiji jempil gunung anu solid didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya lain paranti Riyadh tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal didinya bakal aya nu ngarumbai ka eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna teh di tangkal-tangkalna teh suka ngarumbai eta na jeung berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua tunggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalaya di Jawa Barat mah Ciamis aya Tasikmalaya aya Pakidulan ka ditu urang sok sejarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambua aya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dia zikir be ilallah tekebal ayo naon ya Cirebonan yang kesasar zikir tinggal zikir Masya Allah ese di berantas Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua kabelah dieu nyana istihara geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya ken nu bantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hibrana bae geus dicaritakeun kuari geus seueur hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatna organisasi ente nu nyarah organisasi Banten eta ilmu jin datang ke Banten iya bola Indonesia dia jalan tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teh nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan umanya lamun sia aing sareng aing gede paling di Pandia tuh ulah lagi gede jasa ayo berjuang yang ngejakeun Banten supaya lestari khusus Banten umumna Indonesia ya hari akar Banten Bang ulah nyaritakeun Bang sok aja carutang sia ka guru
Aduh, wahara jasa unggal daerah encan kurang kali itu ke Sumatera lo tidak sate ke Sumatera mau bisa ditaklukkan gajah bisa ditaklukkan buaya bisa ditaklukkan ilmu Sumatera Lampung makin ketua suku kepala suku tersambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta tersambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar kemis datang ke Lampung aju ayah begitu gading gajah nggak boleh dicopot wah kebal dari modal cetuk kurang tapi di ditu aya nonaklukeun gajah nonaklukeun mau singa dan lain sebagainya leumpang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan leuwih dahsyat deui ditu maka urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ke kejuaraan Jakarta ketua MPR rajana ge buat kami gitu wal ku apa emang kumaha gitu ieu ku ari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya siohona atuh anu jelema hiper di luhur sak Amerika waduh mesin apa itu ya bingung ya orang Maluku emang tuh bisa hiper bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin nu besar itu ilmu jin aya di dieu lamun urang nyaritakeun jin setan nu aya di harurang kene ieu oh hambalaya di kematan setan teh urang teh jadi anak buah setan sakumaha hayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkan ku sia sekalinya nu lurus dua kali kali itu ngacok gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masar datanglah ka mauki malaikat menyeru ditahan Allah ya ma'asyaral jin qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cari jin setan qad istakthartum minal ins maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan maneh baheula di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah pangkatna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kanjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaran unggal sisi laut mah loba bae kanu itu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakeun eta lah pecinta para setan para jin ngomong nya teh dihadirkeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deui istamta baduna bi badin kami teh
ngalap senang sebahagian kami kasabahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalap senang kebahagiaan jin kitu kene jin ge da sok senangin ke kami ngakunya na dirinya ikror lantaran diadili cafal yang subita zini jinni lahum syahawat ayaan ku syahawat na bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit teh sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babarikeun sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cek setan atundek naon deui ku aing mah tuh deuleur ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan beli 1000 sakilo dijual 100.000 batur nu nyahoeun geus tenang tah mah urusan mah jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung meteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilan anak sia yang Amerika aya sia yang Inggris aya sia yang Belanda aya sia yang Jepang aya sia yang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah teu kudu ka hotel teh mah tah di dinya ge kawasan ambal aya oh bener pan kanyawan atupan malam baru sempak kapal ditanya merekan pan di boarding merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numbakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putar Pasar Kemis eueuh Cilongok dah kareng mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya dia diling isam jabatuna bibal kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun cek setan ge sarua bae kadang-kadang nya ge mentak petunjuk ka kaula akhirna sirik berarti iyalah isam jabatuna bibal tuh sing hade melalui syahwat teh tadi teh kapal limbah ke pemerintah sing gelincir ku ari mah geus menyaritakeun pemerintah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkap geus jelas nu keur diadili ge nu mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satu kangun eta ge loba kene komo meureunana di pusatna tinggal nyaho dikayahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo berenang nunggus kadeuleur eta geus kasih nyarita geulana kos itulah setan diris ke pemerintah mata mah digoda ku setan ge diris pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat nulis ilmu aya meta atuh kuari mah sok make atas nama dakwah mentak kunaon yang dunia masalah oke kayak pesantren majelis salim dan lain sebagainya mobil mah eta tuh kita karak ibadah nu bener kuari mah meta juri teh nguntungkeun numpakan kiai ayo sok cicing saya jadi kiai ini bagahan ngaji ambil jurungnya sorok haju cicing berkos saya jadi wali ente jadi soli ente atuh sieun proposal jalur lagi nggak bantuan dia ulah hese lah udah sok apik-apik atuh jadi kiai mah yang orang kene kajian apik siapa ulah bagian apik nah ayo jeung aing tuawan si anu geus gedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu negara kajen tah mah urusan negara mah rusak penting mah siapa tuh beli mobil jadian imah majelis salim kosong eta kitu bae sih ulah
hese geus kere ku batur ge geus di kiaikeun ku ari kakara ustad bang isup kiai ke lamun geus boga maju bisa disebut buya sia setan saya benung ngariung tetangga lantaran tetangga dek hajat nyana ngarep-ngarep diundang tolol tetangga tanya aing kiai goblok aing teh diundang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiai masa kiai teh diundang masa batu menang berkat desian teh nu pantes ge sia kiai na cak setan ya telu kiai ge lu goblok Ini dongeng setan nih, jadi siapa antara di setan kabe pan? Iya kos gitu kan, Masya Allah karim. Iya orang Al-Quran. Pegolal ya minal insi, cek anu selaras aku sapa godos jeung setan, anu bundelan jeung setan. Nyana bisa jadi anak buah setan, manusia ngomong di hari Gusti Allah engke. Rabbana samta ba'duna bi ba'd, setan geus dasarkeun ka kami. Dukun geus ngararaku kabeh. Jurig-jurigna araya dirinya setan jeung jinna, termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana samta ba'duna bi ba'd. Setan bungahan jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh-atuh kuari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun ku sia tah aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teh naon eta teh lamun dibeli khusus ka ambeku jin mahal teh sacuel kieu mah eta segede hulu deretan api eta korek api eta teh bisa 500.000 mantap ngemat jin teh mahal anu jitu tah seinget ku urang aja dararatang we anu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh urang jitu sia mah kakasih aya datang ka lain eta nu jambrigan datang iya itu jalan tuh yang merah delima abang merah delima ini datangkan waing-waring coba beli lah tuh aing ayo non apa lagi ya tak kurang anggur jin ya boleh segitu 5 kilo jangan tuh udah anak hijau pan Gusti Allah cabut tak ayam nomor yang naon umat tadi ya tah coba tuh tarik gara dina celina kayak keluar naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina ya nore gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tama pakuna pago ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan jin teh loba jadi sukuna elingan itu iya mah buatan manusia inti Gusti Allah bejakeun gitu saja lo mana belajar lo mana tuh kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciluan teh datang ditimpa maliwat tetangga tuh eta lah nya goreng ka tetangga teu boga tegar ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ge diadili ge bakal nanti istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladhi ajalta lana kuari man geus datangkeun waktu didatangkeun ku Gusti kabiane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana samta baduna teh ieu teh ungkapan tahasur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin itu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na wah engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ialah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd
tahasur ya teh ngerasa sedih, ngerasa hina, kecewa, nutur-nutur cinta. Padahal mah aya kiai nu nerangkeun, padahal mah aya ustad nu nerangkeun. Urang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun ka dokter ge lempengkeun nyageurkeun mah tetep lain dokter, tetep Gusti Allah. Kunaon atuh ka dukun pan cak kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge. Geus dibejahankan ku kiai teh tak iyalah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia dimimiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah aya geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus gararaku jeung manusia-manusana geura gini ke neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegi ngababi anu ngahora anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatambah ka juri ka jin ka setan ka dukun atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di dieu macem-macem parantinga gedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang cinta ketikan suku tinu kali wala napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo siap ketikan datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk mau enak boso serang jinna kurang ngarti lini serang enahan kaserang ka ditu hayat pasar itu dan orang secara lahiriah dia bakal anu dikitu gedang guling jelema anu kan kawakor di kunapa sama ulah kenceng teh masih keluar kaca cepat ciri itu urusan jin eleh nama ku hikmat mangadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nya atuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakara kiwari basa bodoh deui kumaha-kumaha gitu tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mukjizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarnya geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret nagatu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kaya karasa ieu karusakan anu moal teu ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di itu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artinya kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha Masya Allah urang mun nyaritakeun datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ampalaya balik deui ya kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jara di setan
kiai maka goda ku setan, masyarakatnya jadi setan. Kuari. Tuh, ini kayak begitu diadili, annaru maswaakum. Sabaraha tahun di neraka, khalidina fiha. Oh, tungtungan. Terus bae bohongannya nama tuh percaya. Dengan dunia lain dagang, lain bisnis. Enahan ke Gunung Kawi, nggak bedol. Khalidina fiha di neraka. Nggak monyet. Ayah bahasa kiri daripada mana hasa sakarat. Belum itu si jelema. Neraka khalidina fiha, jin-jinna jeung setan. Masya Allah, nungka pocong. Ayah pandangan duit pocong. Nungka pocong. Nungka orai. Nungka buaya. Toyol. Neraka. Di nerakana khalidina fiha. Anu kabawa ku sawah. Jelema teh nuturkeun sawatna. Sawat ditumpakan ku setan. Toeran jelema. Mabok. Zina. Korupsi, maling, ngabono. Annaru maswaakum. Nerakalah tempatmu. Menyana ngegelincir kafir. Khalidina fiha. Lamun henteu kafir mah. Nyana teh maksiat. Mun ditanya siapa era? Allah. Ai Nabi Muhammad. Siapa sok-sokan? Apa dilo? Lebaran doang. Boga samping anyar nang pamere. Iya, caya. Illa masya Allah. Kecuali jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal awqatil lati yukhrajuna fiha, engke bakal dikaluarkeun ti neraka. Berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain. Pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'ahum la ilal jahim. Leuwih dahsyat engke bakal. Illa masya Allah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat. Nu leuwih parah. Aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh. Ieu mah jelema anu di dunia na iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae, tapi zina bae, tapi korupsi bae, tapi maling bae. Nah ieu engke di neraka na tetep dikaluarkeun illa masya Allah. Ngan dikaluarkeun manehanana lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim. Ai hamim teh keringet-keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi di neraka dikaluarkeun dibere minum cai eta. Aduh sakena hayang ge kopi kapal api. Malaikat pabrik kapal api lagi geus seru. Wah, geus ngajantakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya. Tuh, aya ge susu di sarwiti deuleu Gusti atuh. Ngale tuh dina susuna. Sarwiti nu mana eta anu sapusia ditumpakan teh. Lamun eta bombong nyala pusia. Nah, meureun ka mah yang sia eta. Nyota dahaga. Lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu. Geus cek nya balikeun bebek ka neraka nu tadi. Ieu masukan teh ngeunaheun cek nya rada tis panas luar biasa. Dikeluarkeun dibalikeun deui ka dieu. Satungtung insan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh disese dibersihkeun heula digodog disate didinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun. Kakara kurang katoel ku seuneu urang bae kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuriring ge luar biasa makanan kabeulem teu kuat ku teu kuat panas pae pandi ditu mah pae.
Jieulah sing ada nuturkeun ka setan. Anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun orang nuturkeun ka dinya, melalui tukang toroh orang percaya ka dinya, atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syawat ditumpakan syawat nyana noelan ka urang. Ayo terus kepak ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya, nyalahgunakan hukum dan lain sebagainya. Iya oke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suka teh digerakkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat. Aya nu dibere nginum suka teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad hakim sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluk, ngadamal makhluk, ngadamal pagawean dan lain sebagainya. Alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluk. Tinggal sing hade ya urang wari kurang kumaha. Kanjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah. Alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwa allazi khalaqas samawati wal ard. Datanglah ka urang para wali-wali Allah. Suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cing Kanjeng Nabi. Ka ulama maot teh lanus henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta. Ka ulama ngawariskeun sote ilmu. Al ulama warasatul anbiya, meneruskan sejarah, meneruskan dakwah Kanjeng Nabi, nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunah, makruh. Ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala. Sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah. Satu sisi Muhammadiyah Persis PKS alarang kajen teh urang terus bae supaya muat iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis salib. Hayu asian dakwah asup ke jero hate alhamdulillahirabbil alamin.